nih. Astagfirullahaladzim. Jam seberapa itu teh? Aduh. Gara-gara si komandan yang si Ewok itu ya. Jadi kuring kudu kontrol. Cenah cek mehna aya cenah duaan. Limas atau hansip teh jaraga cenah. Aya nya wayah kieu deh. Cuma kayak jam deh. Udah kenyakan kana naon atuh. Ya, ini mah paksa we kudu didiksakeun ya. Aduh, aya mah mudah-mudahan ya sing aya tuh janjina si komandan jeung si Ewok teh. Ari di si komandan teh kumaha? Beraku tugas manehna diserahkeun ka urang. Si eta teh ka mana? Ngomong nama arek tugas cenah keluar. Tugas. Nyerahkeun ka urang, pan urang teh leuwih keneh murid. Lamun aya badog oge lain badogna lumpat, urang nu lumpat itu nya bingung urang jadi sieun kitu. Urang mah teu percaya manehna tugas cenah. Masih eta mah ka imah janda. Resep kana janda sih teh. Lain tugas lain. Laksanakeun we, laksanakeun daripada kampung urang teu aman. Aduh, si Narieun titik isen ki kamarana meni rehe kampung teh merinding. Netizen kieu di kampung teh euy aduh eta. Coba lamun urang nya tuh jaga kumaha Eta suara anjing anu garut. Garut suara anjing di mana sih teh? Ari eta? Kadenge? Henteu. Oh, pada teh kadenge tok sing hog kieu. Ini lagu sakeun. Diksakeun ka ditu. Hayu di si aya badog. Heeh. Dugi sana geus aya barudak nongkrong gitu. Heeh, biasana teh ya. Teh suara anjing di mana? Ari eta naon ce teh? Suara anjing di mana sih teh? Sakitu lemur rehe kieu. Buat sih masuk ulin yang Pak RT nya cenah. Penyakitna menular eta teh tah. Penyakit culi. Yang waktu mana penyakit culi? Nu kieu teh tah. Lamun di koropan ngomong ayam udah sabda cingir mah kudu boga KTHT Pak RT teh mendakan ulah loba di hijian geus anu mah ulin we jeung urang aya mah hayu. Urang ngariksakeun ieu lemur bisa kuna naon hayu. Nya tapi nama aya nama atuh bom-bom teh moal amang disarang Pak RT sieun katularan. Ke bahaya ge ieu. Aduh teh biasa ngadenge. Geus aya mah urang ka ditu hayu urang ngariksakeun barudak. Atuh ayo. Jara lempen kieu. Sieun sasarieun kieu. Tah, suara meri apa manuk gitu. Ting suara misterius di kamar gitu. Kalebak heula ini mah tongot ti iseun kalebak ti iseun aya gitar sah coba dulu ada aku suka padamu. Tegenah kan kita tar teh saha itu
Sare we tuh ayeuna mah. Duh, beli kontrol kemana tuh? Tadi lumpangan gua itu cara subuh. Cuma ke kos kaki, pohon, lecet juga Pasti, sama pasti. kurangnya cangkul gitu, capek. Aduh, udah, tereh ka, nanti gardu berarti dia teh. Ada kali tua ya istirahat. Ayolah, ayo tuh kali tua, ayo. Eta saha eta euy? Ada budak teh euy. Periksakeun. Ayo. Coba disakeun. Tuh sakeun ayo. Saya apal tuh mana? Budak tuh mah. Budang. Aya naon ieu diiseun kieu. Nah, ngomongna kieu katanya. Tong make koma ngomongna lurus tong make titik. Kumaha? Lurus sambung-sambungkeun ngomongna tong kitu. Teu bisa urang. Teu bisa piraku ieu teh. Ai teu leutik diajarkeun ngomong henteu atuh bisa sorangan. Bener. Teu bisa. Ngomong biasa oge. Jadi kieu Wah, pangih teh jeung jelema kieu di aduh keur maca rape mangihan jelema kieu aing aduh kumaha ya teh aduh. Teuing eta urang ge aduh aing keur macara rape dar papanggih jelema nu kieu. Aing. Tah ini tuh atuh dah. Naon cicing di dia oge meureunnan. Tanya sekolah di mana gitu. Di sekolah puting-puting cicing di gardu. Ayo urang ieu tanya. Emang itu sekolah henteu. beres Beres naon uji. Kapa bawa urang sia balik beres lulus. Lulus. Aina beres gawe. Beres Gawe naon atuh? diangkat PNS. PNS. Dikirahan urang ge wah mau pakai baju aparat di bahulan jangan angkat PNS. Dikirahan maneh. Di sakola oge urang mah geus diangkat PNS. Aku kan mesti angkat PNS bisaan kumaha carana eta teh? Ieu Pak Hansip keur upacara urang teh pingsan diangkat ku PNS pan ku guru teh PNS lain. Berarti urang ge diangkat PNS meureun. Balakan buku aing keur mah didengekeun. Sia teh eta mah pingsan mah lain diangkat PNS. Digotong PNS. Tong kitu mah lamun kitu mah meureun urang ge bahulanya. Baheula wah urang teh pan haji, ari kitu mah atuh pan urang ge boga uang. Wah urang teh haji keur leutik teh urang teh sok dipapangku sia teh eta teh jak. Sok dipapangku urang teh. Atuh meureunan ai kitu mah ai wah urang haji mah meureun. Urang ge teu leutik geus jadi haji meureun da urang sok naekan haji. Sok naik haji kitu mah meureunan. Nu tadi mah maneh teh lain di angkat PNS eta teh digotong PNS dibantuan. Lain status pegawaian maneh jadi PNS gitu. Ieu teh urang nu bodoh atuh si nu bodoh teh nyata ieu teh da ieu teh da sia teh ngomong teh aya benerna aya salahna disebut bener da salah nya disebut salah da bener. Geus lah aing mah geus peuting maneh sih gara balik ulah cicing di sorangan bisi ieu dirau ku kelong. Nah, rau ku kelong. Ulung kelong nageulis ieu henteu sia kabur sia kumaha mah. Ayo ah.
Rangkul. Sudah orang cicing lah didik lah. Cangkel lah. Cangkel-cangkeng dia teh. Lega. Kumaha deui atuh da meureun teh. Itu dijagaan ku urang meureun. Rehe kieu si aya jelema nu liwat, si aya cukat cokot, apal dina zaman ayeuna. Zaman aki bari mah euy aduh. Tong ge di imah ayeuna mah. Di masjid ge ini senal goreng. Balik bawa nu alus, mantep ka hati. Apan kembali pepatah ti Pak RT kitu piceun bubut-butna. Cokot nu alus mah. Teu salah batur kitu mah meureunna. Eta mah ngaranna ge pepatah dilaksanakeun alus berarti eta Tuh, tapi nama sinya. Aduh, eta teh kalakuan teh bener tapi salah. bener tapi salah. Udah disebut salah. Oke bener da eta menurutan pepatah ti kolot. Pak RT teh pan kolot lemur meureunna. Jadi bingung orang euy aduh. Sarua. Penting menurutan pepatah kemudian disebut bener. Nurutan kolot teh nya eta. Nurutan kolot lah lieur aja zaman ayeuna. Apal tuh. Apal nah udah tengah apalkeun urang. Ieu bejana teh di belah wetan kamari aya nu kaleungitan hayam. Jam 10-an peuting cenah. Sabaraha hiji leungitna. Ari ceuk keluarga di ditu mah 3 cenah nu kaleungitan teh. Jago hiji, bikangna we 2. Atuh aya kitu mah meureunnan urang teh kudu waspada rumah peuting kitu dah. Boga komandan dekahnya kitu. Undat irit wae ka imah janda. Bingung.